keneh. Deui dihareup mah. Aya eueuh di mana we nya? Aya lah pastina jam sakieu mah. Oh, heeh. Itulah kedeng deui da dihareup. Tah ieu mah. Oh, anjir meni alus kieu kantor teh. Halus ya. Heeh. Palaur teh. Moal naon urang kadinya moal? Moal naon? Ayo. Mak, pada kemana? Pada kemana, Mak? Ieu pos Lingmas mah. Oh, pilih peryogian kata Hadiro, Mak. Dokter Hadiro lah. Manggung di lockdown. Upami datang Hadiro mesti kapacok lockdown. Tanda jauhan ya, tanda tangan lah. Mama teh bisa tanda tangan masuk ngeleper leuweun di dieu, Cang. Kapan aing mah teu sakola nya orang. Ya, lihat lah di wakilkeun. Mangga. Keperyogian balik peryogian naon, Mak? Bejana mah cing teh menang bantuan dititah ku RT mangkat ka desa tetangieun KTP. Ya, pieuan kita taroskeun wae ka dilebat bagian administrasi aya. Oh aya. Tapi setelah cara kelepet cuci tangan dulu mah ya. Buset aing kudu wudu sugan. Aing kan corona teh ya, Mas. Oh kudu kitu. Aturan lah, Mas. Padahal mah aing make ieu tuh bersih. Masker ada angge mah punten ya. Ari masker teh naon? Masker kos kieu mah ya. Kos si ujang ieu. Masker. Aing ge mawang nganteun di dieu maskerna. Oh, hasem dikutang mah mun undana. Tuh, masker disusul undana. Kudu dipake wae. Pake. Ujang anteun tadi tuh. Eta kudu eta cenah. Cuci tangan lo mah ya. Heeh. Kade sabun tong uyup mah. Sabun. Tah ieu mah. Jika tempat wudunya di musola urang. Heeh. Wah, ieu naon mah? Sampelek boy. Dek dianggir moal. Si teh bubur. Pedagang jaga saha? Jaga desa. Nah, istunggur tuh cuci tangan. Carana kieu mah. Hiji crot gitu tah. Kieu mah. Heeh. Kieu puter. Ingat jika muterkeun kahirupan urang nya. Heeh. Mane heser moal bantuan oge. Kudu loba persyaratan. Kalau ini Pak Yusuf jadi masker di mana masker dia deh. Kalau masker kan aing mesti cari kanan. Cakal. Iya, geus lah gitulah. Tah, Itu. heeh. Mana di aduh buka hiji-hijina kantong teh ayo antar ka ditu Ya terus mah ujang ngeus di dieu nya. ya tungguan itu meri ngapihkankeun meri jeung tadi urut ngeprikan buburu kumaha di guar-guar ulah sampe aing ka ditu kolot deui nu capek Oh, moal. Ya, ya. 6 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadieu mah. Lebar alus Cang. Iya, motor semua mah turun lembehan bungkus. Mangga. Halo. Halo. Saturan banyak kelarasan. Mohon. Abdi gede wah ya. Kelarasna mate sumping ka dieu pada aya kaperyogian naon manawi abdi tiasa ngabantos gitu. Jadi cerita kieu mate cek RT rek menang kebagian bantuan. Nun.
Tapi cenah kudu boga KTP. Mage baheula pernah nyieun KTP mah. Mar KTP na teh ruksak. Gambarna kaseusuh fotona teh. Tah ayeuna teh materi ka dieu teh nyieun KTP. Kira-kira persyaratanna naon-naon? Oh mangga. Abdi manawi tiasa ngajelaskeun perkawis bade nganggo ngadamel KTP namanya. Ngadamel KTP eta nya eta di antawisna persyaratan anu mutlak anu kedah aya eta kartu keluarga. Kartu keluarga. Magatos gaduh kartu keluargana. Kartu keluarga. Kartu kakak lah gitulah sebutna. Apaan ujang ge apal? Ari kakak mah teh tos ninggal geus 3 kali mendak. Lain kakak lanceuk mah. Maksudna lain kakak lanceuk, sanes lanceuk kakak tetapi kartu keluarga anu dilebetna aya kepala keluarga sareng anggota keluarga. Emang ngiring ka saha atuh gaduh kartu keluarganya lira? Ai baheula mah lama punten Mang Kakang. Ari baheula mah teh milu ka incu kakak-kakaan teh. Pami ngiring ka incu sama teh di lebetna kartu keluarga eta pasti aya nami emak. Nah, pertama kepala keluarga incu mah pamituh gaduh istrinya. Istrina incu mah sareng putrana incu mah, sareng emak terakhir. Biasana sok kitu. Tah eta fotokopina we. Tah eta kanggo persyaratan ngadamel KTP. Kumargi data kanggo persyaratan sagala rupi persyaratan kedah aya kartu keluarga. Pami kartu keluargana tos aya, katun ke sana ka dieu supados tiasa ningali nomor NIK na nomor induk kependudukan. Sangke pami tos aya kartu keluarga, makantun dicandak mangga ngadamel nama. Bade ka Disduk Capil kantor di Kabupaten Subang. Bade ku ujang. Kedah aya ngadamel KTP mah kedah sidik jari mah. Emang kayak dijajah. Apaan sidik jari mah ge galalede ieu tuh. Mun. Maksudna sidik teh kumaha? Sidik jari teh teu bilong teu mata teh teu buta sidik mah awas. Jari emak teh ya kayak di antep kan dulu kaca. Tep. Oh, Kayak gambar sid ieu ramu teh ya garis-garis leungeun teh ya. Nya aya di nu kaca teh di komputer tah. Tah mana kedah ngiring. Teu tiasa nyandak jari nu sanes atawa diwakilkeun ka nu sanes. Kada mana ngiring ke maka ditu mah dijajab nu kutu mangga ku incu. Usaha mangga kantun emak bade sareng saha ka dituna. Ada mana idealna ka kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten urang Kabupaten Subang. kudu kali tuh kadaya ka kota. Muhun kecuali mata KTP-na atos aya tapi potong atau rusak atau napi naon lah hilang. Oh, mun tadi ai KTP mah aya bejaan fotonan teu jelas ka susu. KTP-na KTP elektronik atau KTP reguler anu kapungkur. Duka ada warnana teh koneng. Oh, sanes panginten. Lain anu koneng. Sanes KTP ayeuna mah KTP elektronik sa Indonesia sami bentuknya seperti itu. Benten kabupaten unggul atau kota naon gitu. Ngadamel eta nganggo fotokopi kakak dilampiri pengantar di desa direkomendasi ku camat setempat terus diproses bade ka kantor catatan sipil ka Disduk Capil Kabupaten Subang bade cenah ka UPTD aya di Pamanukan mah di Pamanukan aya bade cenah ka kecamatan mangga biasa we seperti Lain kitu jang eta prosesna kira-kira sabaraha lamina eta. Ari proses pengadamel KTP tergantung keadaan. Maksudna keadaan Teu kieu. Upami nuju ngantri seueur anu ngadamel KTP na seueur, nya wayahna panginten ngantri. Ari waktosna mah teu tiasa ditantoskeun mah. Bade sadinten, bade dua dinten, bade saminggu teu tiasa ditantoskeun. Mudah-mudahan kaleresan emang ngadamel KTP pas dinya teh nuju senggang, nuju kosong. Jadi tiasa cepet. eta ari masalah bantuan itu kumaha emak. Ari bantuan saleresna bantuan diperuntukkan kanggo masyarakat desa urang anu memenuhi kriteria teh artinya ciri-ciri mah. Oh, ciri-ciri. Ciri-cirina jami anu kenging bantosan teh sapertos naon. Pertama jami nu teu gaduh. Nu balangsak hirupna. Kena aya kumaha ayeuna kan nuju marak-marakna ieu. Kena dampak cenanya kena dampak akibatna ku virus corona teh ya COVID-19. Tah anu kena dampak eta teh datawitna nyaeta anu kawitna
masyarakat ngandung kamikin biasanya aya kriteria tadi ciri-cirina anu masyarakat teu gaduh, masyarakat anu pepot ku ayana kopi 18 teh gitu. Santen sanes masyarakat anu mampu sanes. Ai sukan teh kabagian kabeh masyarakat teh gitu. Pengertian kabagian teh. Terus si emaknya Pak Sekdes punten. Iya Pak Sekdes aya tamu di kabupaten. Mun Sanitasi bagi bantuan bili bade eta Pak Sekdes bili bade nyarios kadang semua bili bade palai bantuan teh iya mah karesan ya sanitasi mah Nu paranti mais. kemar baik saya mah makin gitu Oh, karena kebenaran mah tuh seur teh nanya Hah. ieu wadahna Ieu nu boga wadahna. mun yang kursi di valide dah lagi. Dari tanah kalinya. Sok garukuk ari nampol sama kegedean-gedean. Kalau mah makan Pak ieu, warga ieu. Orang aya keperyogian ka desa urang. Desa kuring milik sararea mah nya. Ulah Grogi, ulah Sieun, ulah Sungkan-sungkan, kanton eta mah kali pergi. Mangga Pak, mangga. Waalaikumsalam. Mangga. Santai mah orang kupingin malawi aya program-program sumbing ka desa urang. Anu aya perkayaan nanti sanggup paut teh keperluan kepentingan warga urang. Oh, ari KTP mah geus jelas tadinya. KTP mah seperti itu. Heeh. Tah aya tambihan sakedik malawi emak bade ngadalu KTP nya tidak dipungut biaya. Gratis asalkeun emak angkatnya dira. Ka ditu. Ulah miwarang batur. Oh. Miwarang batur emak kudu ngartos lah. Aya batur nuju didamel kaganggu ku emak nita nyawayahna eta mah da benten deui permasalahan mah nya. Pami ngadalu KTP mah tidak dipungut biaya. Kayak ini mah kudu lempang ka deui ka ditu. Mah kita kadang pasti mah kada dibayar pengen ojek mah ngulikeun ka batur namanya. Nya. Gitu. Kayak orang kupingin dalam menawi aya bapak di program. Punten Pak, wilujeng siang. Mangga bili aya kaperjugaan kade satu kadana. Kalasna abdi Pak Kade kaleresan aya tunggah di luar. Biasa hadir anjeunna nembe ngajaros biling aya tamu di mana-mana mangga tampil. Punten Pak. Mun Pak, kami di PFL Kabupaten abdi di program sanitasi pedesaan padat karya kaleresan di desa Padana kenging bantusan di program sandes. Nya. Alhamdulillah. Jantung program sanitasi teh sasaranna anak stunting hiji buruk. Mun. Ari anak emak meunang henteu jang. Anak emak malalaki jeung awewe henteu anak henteu boga stunting. Mohon paling mungkin Ari budak stunting teh naon sih? Ari stunting itu pengertianana kerdil Mas. Pendek teu daek luhur. Itu kurang gizi. Oh, teu digedog juga nama tadina berbahasa eta masalah teh. kapungkur mah benten ka kadang-kadang kaleresan. Coba lamun digedog mah moalnya. Pak atas mangga Mangga aturun Pak, aturun. Mohon Bapak. hijau ini Mohon. nanti Mangga hatur nuhun Bapak. Jadi budak stunting. Eta budak stunting ini anak sasi jah. Mangga Pak jelaskeun Pak, stunting teh naon menawi gitu. Mama da dengar kok diajal ke kapungkur mah daya. anak anu kekirangan gigi. Anak kekirangan gigi. Biasa tadi tadi jelaskan biasa kerdil. Mohon. Biasa anu nu kedahana tinggina terus berapa 150 cm yang masih 120 cm Oh, jadi gitu. bisa normal gitu. Jadi salah satu faktornya itu karena akses sanitasi di wilayahnya awon jadi penjaga biasa karena BMWna sembarangan dan airnya bersih itu biasa itu mah jantan di pemerintah daerah teh ngagalangkeun program sanitasi pedesaan gitu. Maksudnya kanggo mengurangi angka stunting di desa-desa nu aya di Indonesia. Mohon. Oke, program-program hari bantos nanti berupa naon teh? Duit lain jang. Batosna muhun. Oh, hari mama na pikiran teh duit wae, mah lu mah teh kamu tuh loba. Usum panen oge nu panenna mah jang batur, mama teh gablek sawah-sawah acan. Di program IOT jangan kita pertama nanti ayo sosialisasi lah. Ya. Di selesai ke aya pembentukan SM. CSM.
KSM, kelompok swadaya masyarakat. Oh, kelompok swadaya masyarakat. Ari model mah kalau kieu miliwan kitu meunang henteu. Biasa. Asup kadinya teh. KSM. Aya ge kasani gitu. Mama tetangga emak. Dagang eta mah dagangan di warung jangan lain KSM. Nah, orang kuping dulu aja mah mana wieu. Mohon. Ya orang kuping mana penjelasan emak teh abdi ngajelasin ka mah. Bilang mah sabaraha kira-kira masyarakat Sukadana teh biasana teh anu datang gaduh tadi teh seperti fasilitas air bersih, fasilitas MTK, dan fasilitas sanitasi gitu. Mangga Pak. Kalau atuh besi mah urusan dinas, mama rek balik we rek nyiapkeun eta teh ya. Oh, eta. Anu nu bieu pan perlu mama kakak. Heeh, ingin KTP, bener dengan kakak. Engke kakak, kan sareng ngiring sareng putu, sareng incu nya. Kakana di sana ka dieu, tangke emak di pasien pengantar di desa. Hari sugan teh kakak jelema. Mana kartu keluarganya mana kakak teh Aya singkatan. ki adong lanceuk mah hidup kene. Kakak teh singkatan mak, seperti SD, SMP. Tah kakak teh kartu keluarga namanya. Oh, Kakek kartu keluarga eta fotokopieun sana ka dieu supaya tiasa ningali NIK. NIK teh nomor KTP lah, nomor induk kependudukan namanya. Nya. Kakek sana ka dieu. Kitu we atuh nya. Punten nih bisa ganggu, bisa aya tamu terus punten we nya. Aku nuhun informasina Kang. Kang, nih, kayunya. Bet aing malah. Gusti nu agung ari jelema eueuh ka nyaho teh kieu mantak kudu beloba ka nyaho teh jadi salah sangka wae. Aduh. Kumaha mah tos beres? Beres, ari disebutkeun beres. Can beres, ari disebutkeun can beresnya beres. Ya mahun maksudna kan ngadamel nama kada persyaratanana mah. Heeh. Gadun teh mah kira-kira persyaratanana tadi bumi. Bubu teh nyokot kakak. Oh, kagak. Nepon nik itu tengah mama. Kewen kaincu nanyakeun. Kan murah lah naroskeun mah ya. Campurannya. Ya, mangga. Wilujeng mah. Naruhun. Hati-hati mah ya. Heeh. Di mobil mah tabraknya mobil mah. Oh iya.